Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassohbihi ajmain, amma badu. Palamitra anu kusimkuring dipihormat anu insya Allah ku Allah dimuliakeun. Puji sinareng syukur kehadirat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala kanggo sagala limpahan rahmat sarta hidayahna. Tina kasempatan ieu urang tiasa patepung Pak Ampok jongok sasarengan dina ieu dongeng. Sabab, lamun teu aya nikmat nama, urang moal tiasa patepung sareng mirengkeun ieu dongeng nuku simkuring bade dipedar. Oge rahmat miwah salam mugia salalamina dicurahtur dilimpah kapaduka Rasul wastana Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teu hilap ka para keluargana, sahabatna, tabiina, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadayana amin ya Allah ya robbal alamin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayuna simkuring masih ngadongengkeun carios ngepung kahar musakar. Palamitra sadaya anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupa-rupa ciri jalma soleh. Ari soleh teh nyaeta hiji sifat anu wajib aya di tiap jalmi anu ngaku agama Islam. Sabab ku jalaran soleh urang tiasa takwa ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kiwari mah seueur jalmi anu hoyong soleh tapi teu terang kana jalanna kumaha supados tiasa janten jalmi soleh teh. Anu malah kadituna sanes janten jalmi soleh malah janten jalmi siga soleh. Antawi soleh sareng siga soleh tangtos benten tebih. Kumargi ari jalmi mah soleh mah aya cirina anu tos dijelaskeun dina Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 114. Yumina billahi wal yaumil akhiri wa yamuruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusariuna fil khairat wa ulaika minas solihin. Dina ayat eta dijelaskeun bahwa ciri jalma soleh teh aya opatnya eta. Kahiji, iman ka Allah Subhanahu wa Ta'ala sareng kana poe akhir. Ciri kahiji jalmi soleh nu kahiji teh nyaeta jalmi anu iman ka Allah jeung kana poe akhir. Naon kaitanana ari jalmi soleh teh kudu percaya ka Allah jeung kana poe akhir. Sabab hiji jalma lamun boga kaimanan anu bener manehna moal gagabah dina ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah. Hartina bakal bener-bener ngajalakeun parentah Allah sesuai syariat, rukun, sareng ilmuna. Jalmi anu iman ka Allah bakal salawasna ngajalankeun ibadah kalayan make ilmu. Kaitanana jalmi soleh kudu percaya kana poe akhir, sabab jalmi anu percaya kana poe akhir maranehna bakal salalawasna ati-ati dina lampah samemeh ngajalankeun hiji perkara jeung bakal tadabur, mikirkeun kana akibat anu bakal timbul tina eta perkara. Kadua, marintah kana ma'ruf. Nurutkeun kana ulama, ari definisi ma'ruf teh nyaeta perkara anu dinilai bener ku aturan syara jeung adab. Hartina jalmi soleh mah sok peduli kana perkara anu bener bari ngajak kana eta perkara, contona sapertos salat, puasa. Jeung perkara-perkara anu sejenna. Jalmi soleh teu oleh ngajak ka sasama jalma kana perkara anu bener. Hartina moal nyaman ngalakukeun kahadean sorangan pami anu sanes heun teu ngalaksanakeun. Kaatilu, nyarek kana munkar. Lamun definisi munkar nyaeta lalawanan tina ma'ruf, hartina sagala perkara anu dianggap teu alus ku hukum syara jeung ku adab. Dina hal ieu, jalmi soleh mah moal betah pami ningali hiji hal anu teu hade, mangka jalmi soleh mah tara ngantep kana pamunkaran. Cara nyegah pamunkaran geus diajarkeun ku para ulama dina kitab Sulamut Taufi. Yen urang ningali hiji pamunkaran, maka wajib eta urang nyarekna eta mahrek nyarekna ku ucapan, atwa ku kalakuan,
Atwa kumaha wae carana supaya eta pamunkaran teu dipigawe. Kaopat, ngaburu-buru kana kasayan. Ciri jalmi soleh anu terakhirnya eta ngagagancang kana kasayan, hartina tara nunda-nunda kana hal anu sifatna esai, teu kudu diajak. Tapi dina ngalaksanakeun kasayan aya nu langkung penting anu kedah ku urang diperhatoskeun, sanes ngan saukur kudu gewat tapi anu paling penting ngahiji elmuna. Janten, percuma wae pami urang ngaburu-buru migawe kalusan ari elmuna kosong mah, dah hiji kasaean atanapi ibadah pami teu make elmu eta teh moal ditarima ku Gusti. Nah, pala mitra anu dimulyakeun ku Allah, manawi eta nu tiasa ku Mang Agustin didugikeun, mugi ku penjelasan ieu urang bisa kalebet kana kriteria jalmi soleh. Amin ya rabbal alamin. Pala mitra sadaya, hayu urang dangukeun cuplikan pidato asli, ti anu ngakuna saorang khalifah, namina Abdul Kahar Musakar anu ngagederkeun semangat perjuangan ka kelompokna, sehingga anjeunna janten musuh pamarentahan nusah munduh hukum. Nuka carios dina yeu dongeng dikepungku Tentara Nasional Indonesia ti Batalion 330 Kujang 1 Siliwangi, cuplikan yeu mangrupikeun naskah pidato nuaya di Arsip Nasional Republik Indonesia, mangga pirengkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya Abdul Kahar Musakar di sini. Saudara-saudara, selaku pejabat khalifah dan panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Persatuan Islam Indonesia, saya ingin menyampaikan kata-kata salam kecintaan jihad fisabilillah kepada segenap mujahidin Ansarullah dan rakyat di daerah Kombat 1, ialah Komando Basis Jihad Lompo Batang seperti berikut. 1. Sultan Hasanuddin, Peta Ponggawai, Lasindrang, dan lain-lain pahlawan kemerdekaan bangsa Bugis Makassar di masa lalu. Mereka semuanya adalah pejuang kemerdekaan, pejuang Islam yang telah meninggikan derajat bangsa dan ajaran agama Islam yang dianut dan dipatuhinya. 2. Dasar negara Pancasila yang ada di muka kita sekarang ini adalah gerak pikiran keduniaan yang akan menyeret dan akan menjerumuskan bangsa kita ke dalam pergaulan hidup hewan yang tidak mengindahkan kehidupan moral, kehidupan rohani. Benar bahwa ketuhanan yang Maha Esa adalah salah satu dasar negara Pancasila. Akan tetapi, sila ketuhanan yang ada di dalam Pancasila itu hanyalah sila politik untuk meninabobokan rakyat beragama di Indonesia yang dijadikan alat propaganda oleh golongan manusia Pancasila untuk mempertuhankan negara Pancasila. 3. Gelora jihad fisabilillah
di seluruh Indonesia dan di daratan Sulawesi khususnya telah dan sedang menghadapi perkembangan organisasi perjuangan dari pasukan-pasukan gerilya kepada tentara teratur, kepada organisasi pemerintahan, kepada organisasi negara, ialah Negara Republik Persatuan Islam Indonesia yang sedang kita galang berdiri tegaknya pada dewasa ini. Saudara-saudara, berdasarkan itu semua, dengan sangat saya harapkan supaya keseluruhan mujahidin Ansarullah, keseluruhan umat Islam di daerah Kombat 1 Lempu Batang hendaknya tetap mewarisi semangat kepahlawanan dari pahlawan Sultan Hasanuddin, mewarisi semangat kepahlawanan dari pahlawan Kota Ponggawai, mewarisi semangat kepahlawanan dari pahlawan-pahlawan Bugis Makassar dan pahlawan-pahlawan Islam lainnya di daratan Sulawesi Selatan dalam membela kebenaran dan keadilan, insyaallah. Saudara-saudara, demikianlah harapan saya selanjutnya supaya segenap mujahidin Ansarullah, yaitu anggota-anggota DITII dan rakyat yang pernah berjuang di hutan gunung jihad fisabilillah secara gerilya, yang menyeberang ke pihak Republik Indonesia Pancasila, yang masih tetap berjiwa Allah minded, Islam minded, saya harapkan, saya anjurkan, dan saya perintahkan untuk segera berusaha kembali ke dalam hutan rimba jihad fisabilillah. Sejalan dengan harapan dan anjuran saya di atas ini, maka saya beri jaminan kebenaran kepada segenap yang bersangkutan bahwa dengan kuasa dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berjanji bahwa saya mengkafirkan diri jika saya akan memajukan tuntutan hukuman kepada segenap yang bersangkutan di luar hak, di luar perkara hudud, dan di luar pribadi Muhammad Bahar Mattaliu seorang diri. Saya tidak mempunyai kebencian kepada pribadi sesama manusia siapapun, akan tetapi terhadap Muhammad Bahar Mattaliu saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk memaafkannya. Oleh karena di dalam kitab suci Al-Quran, Tuhan langsung menghukumkannya sebagai kepala syaitan. Saudara-saudara, realisasi kandungan maksud anjuran dan ajakan saya di atas ini telah saya instruksikan langsung kepada Panglima Kombat 1 Lempu Batang, ialah Kolonel Muhammad Nurdin Usman Pisuf, bersama dengan komandan-komandan bawahannya dan pemerintah-pemerintah tempat dalam daerah Kombat 1 Lempu Batang untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya sebagaimana mestinya, insyaallah. Saudara-saudara, sekianlah, wassalam. Hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe,
di like sareng di share. Manawi masih aya keneh nu resepeun kana ieu dongeng teh sadayana 31 episode. Supados teu kakantun episode carios salajeungna. Bral urang teraskeun. Ngepung _kahar_muzakkar. Bagian ke-20 genep. Kira pukul 8 isuk-isuk, langit bengras tayapi hujaneun, dipasieup haseup ipis semu bodas anu bagerak iring-iringan katebak angin lautik. Haseup nungelun meh diunggal juru, mingkin lila mingkin mulek tina durukan anu ngahaja disiapkeun pikeun pituduh para pilot anu sakeudung Dewi bakal ngaliwat dina kapal Hercules. Kuring sabatur-batur anu nyieun saung sakurilingeun kebon eurih nupluk aplak, sanggeusna nyieun durukan teh ngan tatanggahan jeung tatanggahan, di belaan nunjel beu heung cek paribasana. Ulieu, kira pukul 8, nurut keun bejamah bakal ayah cules nurek nganteuran, rek dropping. Ninggang keur hade poena, lamun sok tulus ayah dropping poe ieu teh. Keur ninggang langit bengras pisan. Teu salah, tika jauhan keneh geus kadenge sora kapal ngapung, anu mingkin lila mingkin ngagedean, katenjona teh. Jangjangna oge katenjo, lila-lila mah. Beuki dieu keut, sarerea mani teu sirikna ajrag-ajragan nenjo kapal Hercules kaluar tina tukangeun haseup teh. Saha anu teu bungah, sabab poe ieu bakal meunang Dewi bagian beas, udud, lauk asin jeung sagala rupa kaperluan bekel salila neruskeun operasi. Laubah haseup durukan anu ngelun, bray, payung maruka tinggal bray, ting pelentung. Nu biurum, nu hejo jeung nu bodas maralentung di luhur. Bray Dewi anu payungna dua-dua. Babaturan beuki jingkrak, sabab sarerea geus nyaho, payung nu dua-dua kitu mah eusina teh udut. Nu diterjunkeun teh atuda lain manusa, atuh muragna teh kumaha angin wi. Nuka ditunuka dieu, malah anu nyangsang gerea. Babaturan lalumpatan muru payung jeung eusina. Aya beas, gula pasir, ente jeung kopi gerea. Pirang-pirang peti. Pangpan diurina mah ngabalangkeun lauk asin. Tapi ieu mah henteu make payung, da padu dipurakeun, jiga penerjun free fall. Koleang gebut, karung asin tinggi debut ninggang kebon euri. Kajeun teuing cenah cek babaturan ge, dina nyana katinggang, ari kudah reun mah. Saking ato eta teh, lain nantang maot. Sarerea mareunang bagian beas sarang sel sewang, lauk asin ge kawilang rea, moal beak saminggu eun. Prajurit ribut parebut lauk asin, sedengkeun para perwira sibuk nyang harupan peta. Ngingiutkeun geus aya Dewi parentah persiapan pikeun neruskeun lalakon. Sibuk nu meres uteuk pikeun ngatur rarancang gerakan, sibuk nu kededemes kana hakaneun. Kebon eurih tempat reuruh teh sabenerna mah pos batalion. Di dieu pisan komandan ngatur prajuritna bari nyang harupan peta disagigireun terus-terusan ngamonitor hasil gerakan pasukan tina radio hubungan. Minangka mes tengan ukur saung nu kawilang gede, tihangna oge ku kaisa gede-gede bitis, bilikna ku anyaman daun kalapa, hateupna ku euri. Ari kuring sabatur-batur mah biasawi, nyieun saung ku jas hujan. Sanajan rea dahareun ge hate teh henteu jongjon. Kabunga henteu bisa diupahan jeung disuuk dahareun, dan inget ketkun tugas anu tacan rengse. Pongko deui masih keneh tacan aya katangkuan, iraha kuring bisa mulang ka lembur. Moal kalaparan teuing neuroun gerakan ayeuna mah, cek Ramli bari ngelepus udud bagian merek, Kartika, anu bungkusna hejo khas militer. Piraku sugan ari rea bekelmahnya.
Asal ulah lila teuing cek kuring. Roti sagunung de terus-terusan digegelan sira umah, beak. Komo Dewi beas ukur sarangsel. Urang mah angger wi nyebut keun kurang sampuna ieu teh. Tembal endang. Ewo surat-surat acannya. Enya, biasana mah lamun seuk aya dropping teh sok bari mawa surat-surat ti Jawa. I umah bating. Rea babaturan anu geus mambulan-bulan henteu narima surat kiriman. Pongkoh deui ketang, kumaha peta bisa nyieun surat di leuweung mah. Bisa si bisa, maksa ke umah, ngan teur keun narek di kamana keun? Dialung keun atawa dipalik keun kawalungan? Ti keun usup onaman kaharti Dewi lawas henteu meunang surat ge, da teu kungsi nyuratan. Kuring mah remen ari nyuratan teh amah, diitung-itung, tina surat anu moal kurang ti 10 siki teh, karek 2 kali meureun meunang balesan mah. Di pare-pare, lamun seuk henteu numpuk di Makassar ge surat teh meureun. Sameme ngadegoan parentah, babaturan nyariun momones. Ayeuna kieu, cek Jono. Urang ngadu udut, carana sarerea kudu ngaluar keun sabatang sewang. Sing saha ududna anu dieunteupan laleur eta nu meunang. Kabeneran deui disaung teh keur rea laleur. Kuring kabawa keun resep, nungguan udut bari sugan jeung sugan dieunteupan laleur. Tapi cenah disaung sejen mah make jeung aya anu ngadu kartu, pasangan anaku udut. Meunang 10 jalan weh udut teh ditarik dipasang keun Dewi. Naha dengan kari kertasna. Bakona mah nungtutan beak, ududna jadi lepet. Tepika waktuna sabatur-batur ninggal keun, lapangan terbang, darurat, lantaran geus kaburu aya tugas Dewi. Mani asa hayang keneh reu-reu, lantaran geus manggih beja isuk pagetona Hercules bakal datang Dewi mawa kiriman, sabun, odol, anduk jeung sikat gigi, samalah mah meg jeung aya beja bakal meunang pakaian keur salin sagala rupa. Sarerea miang Dewi, ngajug-jug objek liku, pikeun, ngimbangan, kompi di anu geus bagerak ti heula. Teukuhan teu, datang kanu dijugjug teh bet jadi rea anu gering.
Kopral aim nyeri huntu, pipina baru, jamomom jiga nungolomoh kadongdong. Atang yutah-utahan wae, dahya mah nyeri beu teung, bisa jadi biasa ngaremus humut atah jeung pupucukan, ari hek manggih beas bodas. Nuka serang malaria gerea, ngagalibrik, ari kuring, naha atuh bet kabagian bisul, turul bahahalayun pisan. Tongboro lumpat cacak leumpang gemani ngagegak. Teuka cipta lamun seukudu ngudag anjing edan, da ari samet diudag mah apa nyekel bedil. Piraku sugan teu bisa ngalawan. Lamun seuk sakaliun rek ka acai ge kudu mamawa iteuk, da bisul teh lebah palangkakan pisan. Gede ari nafsu mah, ngan kumaha, kuring ge hayang bergerak tepi ke ajucungna, hayang cacak, poro kaya yeu bisul. Bohong tah, ka nusok nyarita, majar keun sok talung bisul, natuur teh. Boro-boro dina tuur. Jang, dina pingping gesakitu ripuhna. Ngan hareu peun dan ton, kuring jangji. Cekeng teh pak, lamun seukahar beunang, kuring rek pakaulan, rek lumpat. Dan ton ukur nyerengeh. Babaturan gerea nu nyaksian kuring nyarita kitu keadaan ton teh. Ah, enyaan. Enyaan, kuring mah. Rek maksa keun manehwi, nyeri-nyeri gelamun seukahar beunang mah. Sugan wi atuh terus cageur. Babaturan mah rea anu ka urut kebon, da cenah rea tomat jeung cengek. Kawas nama urut kampung miureun dayah liku teh, tapi teu katenjo urut tihang-tihang na acan. Ewoh ciri-ciri urut imah. Dina ayana, paling rea dengan ukur 4-5 suhunan miureun. Ngan geus lawas ditinggal keun. Rahayatna nyau ngarungsi keamana, ari kuring mah boro-boro kabit ku cengek. Da keur ngarasa keun kanyeri. Depawi disaung bari nyengir. Diuk nyeri, nangtung wae cangkel. Tungtung namah sok nangkuban. Heu, waktosna seep. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing sampeur dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Manawi masih aya keneh nu resepeun kana ieu dongeng teh sadayana 31 episode, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios.